Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina pamedar basa Sunda, sastra Sunda sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Dina ieu kasempetan sim kuring bade neraskeun medar perkawis tata krama basa Sunda patarina sareng larapna kecama basa Sunda dina kalimah. Ieu mah patalina sareng basanya kumargi tadi tea dina tata krama basa Sunda teh aya ragam loma, ragam hormat keur kasorangan, sareng ragam hormat keur kabatur. Ieu benten sareng tata krama basa Sunda sareng tata krama basa dina paguneman sadidinten dina budaya Sunda dina praktekna dina prakna margi eta mah langkung jembar deui. Aya patalina sareng lentong, teras aya patalina deui sareng pasemon, anu katiluna aya patalina deui sareng rengkuh. Eta mah upami dipedar teh nya kedah bari dipraktekkeun eta mah nya keun urang pedar engke deui wae. Ayeuna mah urang medar perkawis larapna kecap-kecap tata krama basa Sunda dina kalimah bae. Sabagian tina tata krama basa Sunda minangka unsur intrinsikna ngarapkeun ragam basa. Hal anu kudu diperhatikeun upama urang rek ngalarapkeun ragam basa tata krama basa Sunda nyaeta hiji saha anu nyarita, dua saha anu diajak nyarita, tilu saha atawa naon anu dicaritakeun, jeung opat suasana dina waktu nyarita. Saha anu nyarita tangtu bae urang atawa diri sorangan. Ragam basa anu dilarapkeunana oge ragam hormat keur kasorangan. Upama urang nyarita ngagunakeun ragam hormat. Upama urang nitenan sawatara konsep panta-panta basa anu geus dipedar dina bagian tilu, tetela konsep tata krama basa Sunda mah leuwih basajan upama dibandingkeun jeung konsep undak-usuk basa Sunda. Dina konsep undak-usuk basa Sunda mah apan upama urang rek ngalarapkeun ragam basa kudu mikir-mikir heula. Naha anu nyarita teh satata, saluhureun, atawa sahandapeun anu diajak nyarita. Urang teh anu nyarita naha satata, naha sahandapeun, naha saluhureun keur diajak nyarita. Ragam basa anu dilarapkeunana ge beda. Tidinya kakara urang bisa nangtukeun ragam basa anu dipake. Kitu deui jeung anu dicaritakeunna rek dicaritakeun teh sahandapeun, saluhureun, atawa satata jeung urang katut anu diajak nyarita. Jadi di dieu mah dina konsep undak-usuk basa Sunda mah konsep anu kapungkurnya anu disebut satata, saluhureun, sahandapeun teh aya patalina jeung umur, aya patalina jeung panca kaki, aya patalina jeung kalungguhan sosial di masyarakat, aya patalina oge jeung darajatna.
derajat kamenakanana cacah menak oge pan aya menak handap aya menak tengahan aya menak luhur benten-benten nya harita mah nyaritakeun sahanapeun ka sahanapeun tangtu beda jeung nyaritakeun saluhureun ka saluhureun deui teu kapungkurnya nyaritakeun anu satata ka sahanapeun beda bahasa anu lalapkeunna teh nyaritakeun anu satata jeung urang kanu saluhureun beda deui jinten eta kapungkur mah kantos aya anu pola komunikasi batkeun aya komunikasi genep tahap anu masih ngagunakeun kecap-kecap tatakan Sundana kapungkur nya sabaya anu nyarita konsep kitu pikeun anu nyarita saha bae anu nyaritana rek saluhureun rek sahanapeun jangan anu diajak nyarita ragam basa anu dipake keur kasorangan mah nya ragam hormat keur kasorangan kitu deui jeung nu diajak nyarita jeung jalma anu diceritakeun saha bae anu diajak nyarita jeung anu diceritakeunana ragam basa anu dipake teh nyaeta ragam hormat keur ka batur iwal nah ieu aya iwalna nya iwal anu aya hubunganna jeung pancakaki atawa barang-barang anu dipake anu larap keur urang iwal masikeun aya iwalna eta oge kuncina ragam hormat keur kasorangan dilerapkeun pikeun nyarita ari ragam hormat keur ka batur dilerapkeun pikeun anu diajak nyarita jeung anu diceritakeun iwal anu dicaritakeunana teh lain jalma barang atawa sato ari keur sato mah anu dipake teh ragam cohag lamun eueuh ragam kasarna bisa ngagunakeun ragam loma tapi aya iwalna eta oge ieu iwal nu tadi teh nya iwal upama nyaritakeun jalma anu aya hubunganana jeung pancakaki hubungan bebarayaan bahasa Indonesia mah hubungan kekerabatan gitu ya parenahna dina bahasa Sunda mah adi lanceuk indung bapa emang aki incu eta pancakaki hubungan pancakaki hal anu kudu diperhatikeun teh nyaeta suasana nyarita dina suasana resmi tangtu beda jeung nyarita dina suasana henteu resmi dina suasana resmi mah ragam basa anu dipake teh ragam hormat sanajan nyarita jeung anu geus loma oge ari dina suasana resmi mah saperti dina rapat caramah jeung acara resmi liana tetep kudu ngagunakeun ragam hormat nu merenah jeung teu merenah dina ngagunakeun basa mah salila komunikasi lancar eueuh anu salah jeung anu bener aya oge anu merenah jeung anu teu merenah dina ngalarapkeun ugeran basana dina basa Sunda mah anu remen kapanggih teh nyaeta anu pasna jeung tata basa kapungkur teh nya zaman undak usuk basa keneh anu merenah jeung teu merenah teh nya ngalarapkeun undak usuk basa Sunda mun ayeuna mah ngalarapkeun tata krama basa Sunda umumna anu teu merenah dina ngagunakeun tata krama basa teh nyaeta dina ngalarapkeun ragam hormat keur kasorangan jeung ragam hormat keur ka batur utamana mah dina kecap-kecap wanda kahiji jeung wanda katilu kecap wanda kahiji nyaeta anu ragam loma ragam hormat keur kasoranganna
jeung ragam hormat keur ka baturna beda-beda. Ari wanda katilu nyaeta kecap anu ragam hormat keur kasoranganna ieu anu sering paliron dina ngalarapkeunana. Anu kahiji contona ngalarapkeun kecap indit. Pahili angkat jeung miyos. Conto, mah abdi bade angkat ka sakola. Abdi bade angkat ka sakola. Eta henteu marenah. Da adu kuduna mah abdi bade miyos ka sakola. Abdi miyos ka sakola. Contoh nu kadua, abdi mah upami tuang teh kedah aya sayur bae. Eta teu marenah dina ngalarapkeun kecap tuang. Da kedah nama abdi mah upamina da teh kedah aya sayur bae. Dahar basa lemes keur kasoranganna da. Abdi da. Basa lemes keur ka baturna tuang. Abdi tuang. Kang Herman nuju tuang. Iwal upami aya hubunganna jeung pancakaki, adi. Pun adi nuju da. Eta apa hubunganna jeung pancakaki. Teh Dian nuju ngupingkeun lagu tina radio. Eta kurang merenah, henteu marenah. Da anu merenahna mah Teh Dian nuju ngadangukeun lagu tina radio. Lain ngupingkeun. Abdi nuju ngupingkeun lagu tina radio. Pami Teh Dian mah Teh Dian Bapak pun Bapak nuju ngadangukeun lagu tina radio pun Bapak. Tuang Rama nuju ngadangukeun lagu tina radio. Contoh kaopat, tabuh dua mah abdi tos mulih ti sakola. Ieu henteu marenah ngalarapkeun basa hormatna tina balik. Mulih dilarapkeun ka sorangan. Da kuduna mah mulih dilarapkeun ka batur. Anu marenahna tabuh dua mah abdi tos wangsul ti sakola. Kecap wanda kahiji teh henteu loba. Henteu leuwih ti 40 kecap anu masih kena produktif mah. Memawi upami urang diajar sadinten sakecap we ngalarapkeun ieu diajar ngalarapkeun wanda kahiji teh insyaallah sasasiho ge tiasa. Basa Sunda teh hese kumargi tata krama basana. Ngajengkeun ari anu henteu merenah dina ngalarapkeun kecap wanda katilu contona abdi mah teu gaduh raka, teu gaduh rai deui. Eta henteu merenah ngalarapkeun kecap raka jeung rai. Anu merenah kumaha? Tah ieu. Anu merenah mah abdi mah teu gaduh lanceuk, teu gaduh adi deui. Sorangan mah lanceuk. Adi, lanceuk abdi, adi abdi, pun lanceuk, pun adi. Abdi teh nyeri sampean nu mawi teu tiasa ka mamana. Eta anu marenahna kedahna abdi teh nyeri suku nu mawi teu tiasa ka mamana. Da ari sampean mah ragam hormat keur ka batur. Ari ragam hormat keur ka sorangan mah sami sareng ragam loma nyaeta suku. Mah abdi bade ameng heula ka bumi ina.
ameng. Ameng ragam wanda katilu nya wanda kecap katilu. Ameng teh diterapkeun keur ka batur. Ari keur kasorangan mah ulin we. Mah abdi bade ulin heula ka bumi ina. Salajengna nu kaopat. Ibu tati mah ka sakola teh sok nyendak payung bae. Payung. Anu maranahna ibu tati mah ka sakola teh sok nyendak pajeng bae. Pajeng. Payung kalebet kana wanda katilu. Anu mawi payung mah keur sorangan. Abdi mah ka sakola teh sok ngabantun payung bae. Sanes pajeng nya di dinya mah. Payung. Pajeng mah da ragam hormat keur ka batur. Aya deui anu dina undak usuk basa mah upamina wae dina babaran kecap kenging sacadi brata anu teu kada dilemeskeun. Tapi akhirnya jadi wanda kadua dina bahasa Sunda mah contohna kecap anyar. Kecap anyar. Dina babaran tata krama bahasa Sunda mah disebatkeun di dinya. Kecap anyar mah teu kudu dilemeskeun. Teu aya ragam hormatna. Anyar mah anyar we. Keur kasorangan anyar, keur ka batur oge anyar ngagunakeun basa lemes. Menggunakeun ragam hormat ayeuna mah. Tapi kiwari teu kitu. Kecap anyar ragam hormat keur kasorangan enggal, ragam hormat keur ka batur oge enggal. Dasarna naon? Aya dina kamus LBSS anu terbit beh dieu, anu terbit tahun 70 ngawitan 74 mun tepatna nya, sareng tahun 80-an revisi revisina. Disebatkeun di dinya enggal lemesna tina gancang. Hiji, kedua lemesna tina anyar. Jadi aya anu robih tah. Buat teuing ayeuna oge kecap-kecap sanesna oge aya nu robih sapertos kitu. Contona kecap ameng tah. Dina sawatara kasus mah kagok upami aya budak nyebutkeun mah abdi bade ulin heula. Seseueurna mah nyebutkeun abdi bade ameng. Mung frekuensina langkung seueur anu mana ta eta teh acan panlungtikanana. Hartosna teu acan sapertos kasus anyar teh teu lebet dina kamus teu disebutkeun lemesna tina ulin. Ari dina undak usuk basana teu aya anu nyebatkeun yen eta kalebet kana wanda kadua upamana kitu nya. Kedahna mah tos aya panlungtikannya, teu aya panlungtikan deui perkawis digunakeunna undak usuk basa Sunda atau napi tata krama basa Sunda di masyarakat kiwari. Eta anu janten dasar janten cecepengan utamina mah kanggo guru-guru ngajarkeun di sakola. Teu tiasa ngarobah kitu wae ragam basa mung saukur diwang-wang da kira-kira gitu. Pada lingkungan urang seueur anu kitu diperahkeun we urang Sunda teh kitu sadayana teu tiasa nya. Da hasil panlungtikan buat yang di daerah sanes masih keneh digunakeun eta kecap-kecap teh. Kecap wanda katilu kawilang loba kurang leuwih aya 100 kecap. Ieu upami dina babaran tata krama babaran undak usuk basa Sunda mah kirang langkung 87 kecapnya. Tapi sanajan kitu gampang balagna. Umumna kecap-kecap wanda katilu teh mangrupa hiji istilah pancakaki, disebutkeun istilah pancakaki. Aki, bapa, indung, anak, adik, lanceuk, alo.
emang, bibi. Ngaran bagian awak, beungeut, leungeun, suku, pipi, bibir. Tapi henteu sadayana. Aya di antarana anu teu kaasup kana wanda katilu, di antarana beuteung. Eta wanda kahiji, beuteung. Ragam hormat keur kasorangana padaharan. Ragam hormat keur ka baturna patuangan. Eta tilu ngaran barang anu sok dipake atawa diterapkeun kana awak. Ali, beubeur, baju, calana, payung. Ali, abdi make ali. Teh Rita nganggo lelepen. Anu teu kaasup kana wanda katilu di antarana kacamata. Kacamata mah kaca soca. Kaca soca. Opat ngaran hal anu sok karasa atawa tumiba kana awak saperti kasakit, panyakit, panyawat, batuk gohgoy, muriang, seubeuh, barang capek, tunduh, usil tahun